Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan seueur pisan pamusyrikan, musyrik kufur pamurtadan tos jadi kabiasaan. Tah ieu jadi pikiran mata ruksa kana iman. Syahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman, ejeng ngaku kaislaman. Najan laku tenapakan kana aturan pangeran, tegaduh rasa nyalahan eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok zinah perjudian anu jadi pidamelan. Seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam, da kuring mah enggeus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikangewa nerangkeun aturan hakna, ngajak salat jeung zakatna, ngajar bosen ngadengena. Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran. Kana salat ngakhir majar pamang pidamelan, nyiar dunia seseepan, salat narek dikodoan. Seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan, kalah ka seueur alasan, majarkeun teh karepotan. Eling-eling umat Islam, sing eling kana aturan, parentah Allah lakonan, parentah setan singkahan. Mun hirup hoyong salamet, iman urang mah sing kuat, perintah Allah sing taat, najan karaosna berat. Al-Qur'an tong dijauhan, hadis ulah disisihkeun, ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Hayu dulur urang tobat, mempeng urang masih sempet, ibadah urang sing ningkat, mempeng tacan kena